Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nu dinupoek ge aya soraan tanpa jirim jika nama jurig posisi pengawasan nanyak mudun lembur naon ieu teh Ciberem desana Kadongdong Kabupaten Kecamatan Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia Daramang sadayana tos tarunduh teu acan gara dua artos henteu mereka mana kita kanu geulis mah aya mah ngadeukeutan saya sono panjang sono. Masya Allah, tinggal seurinya jamaah teh alhamdulillah jadinya aya 20.000 majeng nu teu hadir jalmi aya jurig aya ai jalmi mah dipayun dinu caraan jurig mah dinu. Jadi itu nu dinu poek teh namina nyumput aja. Astagfirullah. Manya jurig ditiung. Ya jurig arudud deui. Sakali deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan kawana uncag-incig wae Melak jati sisi lawang di Ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui siap ini aya parawan, pamuda, duda, nu mana? Pecalikna bari nyahunya raya, nu sila, nu embok, nu keur selfie, nu boga hutang, ning tarik, taetan nu tarik ngajawab teh berarti nu gede, tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos eta terakhir. Da ngarageningan anu ge dieu mah teu ngajawab ieu. Ih atuh tingali geura akang-akang ieu mah teu kaharti da ka ngahulang we. Akang teh melong we ka abdi nyoran teu. Disebut cengcelengan da usi kana teh. Kumun ieu mah minta ngicep-ngicep. Naon bapak bogoh abdi. Masya Allah. Di Ciberem ternyata abdi perjalanan hampir 10 jam dari Kabupaten Bogor. Abdi angkat tadi di Bogor wios tenaroskeun oge.
Enjing-enjing teh aya acara di Ciampea menuju Banjarwangi, Masya Allah lelah capek, tapi pas dugi ka dieu rasa lelah hilang, rasa capek sirna karena ningali si akang ieu. Jigana ieu ngawasna punten maaf mualami tong protes. Da tadi mah di Bogor meni semangat ngaos teh 2,5 jam. Dari payun aya pemuda kase. Pokona mah pangambung teh meni mancung. Setiap abdi melirik dia tersenyum. Pokona mah tadi mah anugerah beda di payun aya pemuda. Ini dia mah musibah aki-aki. Pokoknya mah ibu-ibu bagaimana rasa bahagianya ibu-ibu ketika direspon oleh pemuda ganteng. Atau ibu setiap abdi ngalieu keur seuri wae dalam hati penuh pertanyaan ada apa sebenarnya di hati dia. Ternyata begitu abdi turun dari panggung, Masya Allah langsung nyaketan, cuman hanya karena dikawal ku polisi. Jadi abdi teu tiasa sasalaman, itu pun teu tiasa berjabat tangan. Abdi naros ke polisi, Bapak kenapa pemuda ini dari tadi dikawal terus? Mohon maaf Bu Haji, ini orang gila. Akang madamangnya. Terus kedua bojo aja. Kacan, astagfirullah. Kasih mengajikan gila. Astagfirullah kan jika menyana yang kafir gini. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, haqqu walid ala walad salas ayyuhasina ismuhu wa yu'adzibhu wal yut'imhu min halalin. Wa qala aidan adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Abdi hoyong ngaleut, tapi apuan aja dibuka. Ya panitia ngagawekeun. Nitiwan cinu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi. Tiasa kampariung jalmi-jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji sanajan beda-beda profesi, benten-benten potensi. Di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh pegawai negeri, padagang jeung patani. Regreg dina ieu wengi sababia jalmi nu hadirna seueur para ulama sareng para kiai utami pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri. Dina ieu ngaji di aya bandai ku pemain inti nu geus teu bireuy dina ngaji lolobana nu hadir iwalti aki-aki jeung nini.
angkat di masing-masing bumi ridho ningalkeun sinetron Ikatan Cinta di RCTI anu maksud tujuan anu utami bade milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Pangandaran katelahna ti Kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Kurang kompak amina. Tadi mun arek ge lain ayeuna. Awas akang mun teu amin. Sing ngebleng kamerana. Pamujadina jero dada ngajadikeun panghias rasa pamager jiwa, ngajadikeun panguat pondasi pangdedel iman jeung takwa. Kersakumna jalma nu kumelendang di alam dunia kalebet urang sadaya nu hadir dina wengi ayeuna samalaya jalma nu hadir jumlahna langkung ti 2. Sok sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat, aparat desa. Di hadiran ku jajakan jeung wanoja di eueuban kududa jeung randa. Maksud taya kajaba urang rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuna. Moga-moga ngalangkungan ieu acara nu dipolah ku Bapak Aep ti anggalna keur urang sadaya payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jaradi jalma anu bagja turut tarakwa, moga-moga di akhirat jaradi ahli surga. Ya Rabbal Ibu hoyong ka surga apal jalana kieu sing sawe jalmi saur sapali hadis Kangjeng Nabi nu angkat kana pangajian ibu ti bumi ka dieu mapa atanapi kana motor naik ojek atanapi jalan kaki diburuhan ku Mang Aep. Ibu tadi geuning katingali jajan di jajanan ku Mang Aep. Berarti ibu eta jajan artos olangan heeh. Masya Allah, tapi ibu teu ngalunturkeun semangatna ibu angkat ti bumi akang bahkan tebih ka dieu teh. Margi akang sok emut saur Kangjeng Nabi sawe jalmi nu angkat kana pangajian. Ternyata eta jalmi saur Kangjeng Nabi kaya-kaya ngambah jalan pi surga. Berarti ibu kadia ku Allah diberi hadiah, ku Allah dipasihan pahala. Naon hadiah ti Allah, naon harga ti Allah. Kerjalmi anu angkat ngaji adalah jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah. Lengkah kana ngaji mah eta sampean ibu jadi ibadah. Kepatna abah eta jadi ibadah. Angkat ka dieu ece dugikeun ka calik dina ieu tempat salajan ibu teu make amparan ieu calikna oge jadi ibadah nundutan jadi ibadah cek saha eta ece ti mana manggih dalilna nundutan jadi ibadah boro-boro nunutan nu beuntan dican karuhan. Ngalsok aneh ibu-ibu punten ari ibu di dieu aya sok aya pangaosan mingguan. Aya. Sholawatan. Aya. Iyasinan. Aya. Mun aya nu maraos sok tarahlil. Teu bisa nu maraot. Cicing nu maraot. Moanya nu maraot tarahlil anu hirup arudun teh. Sok ibu lamun angkat kana pangaosan mingguan ieu jamaahna sok kompak ieu tara. Sok garinding make baju analus kieu tara. Beda tadi jalan aya aki-aki di tonggoh tepung jeung abdi amprok jeung abdi aki bade ka mana? Bade pangaosan cenah itu Mang Aep ngayakeun pangajian tas ngahitanan putrana. Biasana eta si aki ari kana pangajian mingguan masuk make sarung jeung samping. Kari-kari kana pangajian kieu mah eta si abah make celana panjang bari badan teuing ditalian ku rapia. Aya nini aprok jeung abdi nini bade ka mana? Bade pangawasan ka Mang Aep. Biasana eta si nini lamun kana mingguan masuk make sarung jeung samping. Kari-kari kana pangajian kieu mah meuni gaul eta si nini make calana legging. Teu ngingetkeun bitisna geus jiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing. Dikoet ku anak kucing.
itu teu aya nu dibeda-beda ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang di dalam dadanya, di dalam hatinya angkat kana pangajian ikhlas ridho tanpa ada pamrih, tanpa hayang diburuhan kuno hajat, yakin ibu ka dieu sadayana ieu bakal jalan di ahli surga. Amin. Da buruhna ti Allah jalan tol keur asup ka surga. Ibu terang jalan tol henteu? Terang. Naon pangna disebut jalan tol? Sanes. Anis lempeng. Pangna disebut jalan tol teh sabab nu ngadamelna lalaki. Jadi disebutnya jalan dalam mununyeuna awewe mah moal disebut jalan tol, pasti disebut teh jalan kamana mah ece jalan lain gitu. Itu melitarik pari salah. Kamana mah ece jalan ka Jogja, ka dieu mah akang ka Paliwetan. Kamana mah ibi jalan ka surga, ka dieu mah ala ece ka pangajian kompak kapanga osan. Bu ari pangaosan jeung pengajian sami teu? Sami. Pengajian teh pangaji, pangaosan teh pangaos. Ari pangaos jeung pangaji teh harga. Berarti siapapun orangnya nu angkat kana pengajian, kana pangaosan eta jalmi anu geus meunang harga. Nu ngahargaanana lain nu hajat, nu ngahargaanana lain RT lain RW, nu mere penghargaanna langsung Gusti Allah Subhanahu. Mata abdi bangga ningali ibu-ibu, ningali bapak-bapak, para pemuda aya, para pemudi aya, parawan. Ya. Second. Ya. Naon ari second teh? Barang kurut. Rongsok. Pokoknya mah setiap anu kurut disebutna ember kurut, katel kurut, seeng kurut, baskom kurut, eta teh rongsok. Kalebet awewe kurut oge rana. Banyak tuh awewe kurut rongsok. Nu dipihormat kersana pengatur waktu, penjajah acara, master of ceremony. Eta mah bahasa Inggrisna keun beda nini moal ngarti. Tadi si aki ge ngahulang abi nyebut master of ceremony. Apa sahana mi? Komar. Kalau komar seperti bulan. Aduh. Tapi henteu ieu mah. Masalah mah komar. Doakeun aja abdi mani kagagas ningali sematna aki komar. Mudah-mudahan ki komar sing ditampi iman Islamna. Naon ki komar milik ka ditu jiga hoyong kopi ki komar. Ayo ya tuh. Nu dihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai nu aya di kampung Ciberem, desa Cikadongdong. Naon cinta? Desa Kadongdong. Punten ibu abdi bade naros ibu priyogi teu ku ajengan. Ibu priyogi teu ku kiai. Bapak priyogi teu ku ulama. Sok ibu bisa ngaji ieu barudak teh gara-gara aya saha? Ajengan. Barudak pinter maca Quran gara-gara dipapatahan ku saha? Kabayang lamun ibu jeung bapana bodoh ku ilmu agama bisa mapatahan ka budak henteu. Ibu rek salat teu apal tata carana naruskeun ka ajengan geus ngantunkeun, rek asa naruskeun ibu iwati ka budak ibu nu dipasantrenkeun. Aya budak ibu nu dipasantren? Alhamdulillah aya murang kali ibu nu ayeuna masih di SD. Aya. Bisi aya jung susul sina balik. Dato songi ayeuna teh. Piraku barudak sina mareuting di SD. Matakna cekeung lamun di Ciberem tos aya kiai. Doakeun para kiai, para ajengan di Cikadongdong, mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana. Amin. Da urang teh masih keneh butuh ku kiai, matak daripada kiai mau ti payun mau wios Mang Komar we heula. Mang Komar bade maot moal. Bade teu geuning Mang Komar matos nangis bade sok atuh gerawas ayeuna Mang Komar. Mumpung aya jamaah nu dipihormat
pupuh lemur papayung masyarakat manawi aya Bapak Kepala Desa Kadongdong. Alhamdulillah nu mana? Oh iya. Duh, resep kumisna. Salah. Tinggal lihat tuh Bu. Berarti Pak Kumah tahu bagaimana tata cara ngingu kumis. Rapi ya tuh kumisnya teh. Oh, tuh cara dikasih mangi dulu. Kumisnya teh apa dikasih jembatan leho. Pasunatan atau disebut Nabi Ibrahim disampurnakan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeretan kuku tong diantep para ranyang sunat itu teh. Dua sunat ngarapikeun kumis ulah ngomong juga sasak umel. Meli channel kalau amok atau kang channel majargon channel teh bukuran padahal nyarangsang kumis. Tilu sunat meresihan bulu naon. Aya Mang Komar aya buluan teh keleh. Aya bagus. Opat Mang Komar sunat meresihan bulu sayang odeng. Sayang careuh. Lamun di pamaget sayana sunatna dikerok mun di istri dibenyeng di dudutan. Kebayangnya peu reres temennya 5 sunat dihitan termasuk dihitan jadi wajib karena sudah ada disampurnakeun aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cep aib terus dihitan selalu tuh dihitan teh oh aing mah aib mah sana bapana aing mah aib terus dihitan teh anu mana ieu mah aib teh gitu bisi hari jemaah ayah baru dia 10.000 ribu ayat ayah nya abdi hariwang ke daku ibu-ibu mah selaras nama abdi mawios taya ibu-ibu ke pun taya mang ayat bingung sanu mayar abdi ya. Terima kasih Mang Aep atur nuhun ya terus masihan kopi terus masihan teh pucuk sprite cuman ini minuman semuanya tidak ada yang cocok duka kumaha Bu abdi teh ngadarek deg laleulus tidak ada tenaga tak biasana aya tanaga na teh ku pokari suet ya teh. Punten Mang Aep sanes nyuhunkeun ngawartosan we ieu mah. Wabil khusus nu dipihormat Sohibul Hajat Sohibul Walimah Bapak Aep beserta Ibu Dede yang berbahagia panganten hitan Cep Azka Muhammad Sihabudin. Pada kemana deh Imang? Terkirang sehari gitu. Nohnya kan ya. Pada kadia deh Imang. Pak RT ya deh. RW. Jika nuker galau RW teh. Gaji. Gajian. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Tidak terasa sudah jam 11:30. Ngaosna urang singkat padat melekat nu penting tong hilap ke urang ti dieu arwih nyandang ilmu anu manfaat berkat we. Ah kieu ieu ari ngaji jeung ahli barang dahar teh kana berkat we. Bu aya Bu aya Jami. Nu hadir di dia saya memohon meminta kepada Allah ya Allah jamaah urang Ciberem urang Kadongdong nu hadir ka dia capek-capek ti bumi mudah-mudahan sing jaranteun jalmi anu baragja dunia akhirat. Ibu hoyong bagja dunia jeung akhirat. Syaratna teh saeutik pisan kudu loba duit. Sadumungku karam dempak ibu jalmi nu teu boga duit mah moal bahagia. Di dunia onaman leheung ngecet tapi di akhirat malah mun teu boga duit teh ripuh. Duit di dia sanes duit gambar monyet tapi duitna singkatan tina doa, usaha, iman, yakin dan pasti sadayana jalmi mendambakan mengharapkan hidup di dunia ingin bahagia. Ari bahagia teh meureun kieu ece di dunia mah boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh
Sabalikna Mang Komar tina bagja sangsara ya ka Mang Komar deui. Mang Komar kasalira Mang Komar teh mani alit. Tiga nu kirang nenen. Ari sabalikna tina bagja sangsara, ari sangsara kumaha Kang Komar? Hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, jeli budeg, lengkah gejeg, awak gayebat, mata rusep. Ditambah ku boga budak sadayana geringan, nu gede TBC, nu cikal amanal, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge, ripuh ka ditu teh. Makanya kunci untuk selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat adalah duit. Naon bu? Duit. Duit na dek na doa, ukna usaha, ikna iman, tek na tak. Dari ku duit mah semuanya lancar urusan. Sok ibu, tadi nyambungan teu ka Mang Aep. Make naon? Ieu Mang Aep hajat tinggal di tenda mana dipasangkeun mewah kieu ieu teh make naon? Ibu salaki usaha ka ditu ka dieu melaan naon? Duit. Di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, selalu duit yang dicari. Duit, duit. Sok atuh tong ditahan-tahan. Keluarkan. Ibu ya lamun rek seri tong dipengkek, lamun rek nyorak tong ditahan. Berusaha tertawa dengan lepas tong ditahan-tahan. Tak kudu kitu seri teh. Tuh jika ece nu di tengah dekat pagar dekat tihang. Itu tadi bagus eta teh lamun seri dikaluarkeun eta teh kunci hayang awet ngora iwati udaek seri 40% kakelotan akan menurun. Jadi lamun ibu hayang awet muda tong kudu make lipstick, pake krim siang krim malam, sing bae we seserian. Jung ajaran mapai-mapai jalan. Rek aya batur rek batur seuri we. Ibi rek ka mana? Sia teh ira mitina cenah. Bu. Bu. Di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang di sok kompak duit, duit. Abdi mah butuh tungtung na unggul, duit na unggul. Sok Mang Komar awas temilu burut balik. Para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun. Para pendidik pegawai negeri ngarurus budak hayangan. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun. Para petani indit ka sawah marangul pacul neangan. Belut aja bisa. Oh di sawah aya duit. Di dewa dari ungku sawahnya. Berarti caroga ibu osok ka sawah. Ayeuna usum. Oh tos panen. Alhamdulillah Mang Aep berarti abdi rek dibere beas anyarnya ku Mang Aep. Iya makan nu biasa, iya Mang Aep nu biasa. Lamun abdi angkat karena pangawasan terus paranen teh biasa nama tinu kaja teh sok dibahanan beas nu biasa mah. Nu biasa iya mah. Cici Mang Aep tong loba pikiran ieu mah nyaroskeun nu biasa. Cenah Mang Aep mah teu biasanya biasa keun di ayeuna. Bu, sakedap do ieu paculanan osok salaki aja ka sawah macul. Timah make duduk ku ibu tut, suku jebrang tongong hideung baju rebig mangul. Mangul dorang da paculna mah di tukang. Mangul naon aja? Eta pacul di tukang digagantelan ku teko jeung cangkir nu geus meunang si ancai herang tekona. Datang ka sawah salaki aja ngulang-ulangkeun pacul melaan anak jeung pamaji. Sekali-kali salaki aja lamun geus karasa haus legot kana ciherang. Hayangna mah susu. Ngan salakina we pamajikanana korek di sawah ya Mang Aep di sawah lain di dieu. Balik di sawah salaki aja pacul ayeuna di tukang doran dipanggul digagantelan ku jak jeung kacang panjang meunang tina galengan sawah datang ka imah Masya Allah akang
tingali caroge ece nutas balik di sawah kumaha istri yang solihah sambut dengan kata bahasa yang manja uluk salam gabruk salaki dirontok kajen salaki ece pinukul tak oge sia teh juhadi dening awak jika barong saya gitu kan be ece tas di sawah teh melaan anak jeung pamaji gabruk ece dirontok papa masuk nyebut bapak salakina balik dina gabruk mamam geus mamam deui ya Allah langsung aja suntangan ka salaki nu tas balik di sawah salaki kacapena leungit kasusahna ibu hilang ningali pamajikan menyambut suami dengan begitu meriah dengan begitu gembira dengan kata bahasa yang mesra Masya Allah langsung salaki nunjuk kana pamente aja indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu bu yuk selamat dunia jeung akhirat kuncina sing loba ibu butuh ku duit henteu akang perlu duit aja peryogi duit bohong henteu da geuning rumah tangga awe zaman ayeuna mah alus teh kasalagi teh kumaha iga angkot kumaha setoran dibere duit 1 juta mah sare teh nikah ngadangkat jiga pakakak dibere duit 5.000 nangkup jiga keuuk berarti no kitu mah aya pulus lulus aya pulus mampus rumah tangga harmonis karena ada cicis ayeuna teh aya cicis mah anarkis salaki uwi nyaba mang meserkeun kongkorong kamu aja mama ya bapak meser kongkorong kamu mama beli langsung dipencetan bapak arek mumpung berang atuh dibere goyang na ge goyang gayung dijual we di kongkorong na eueuh goyang teh tinggal gayung na we wungkul bu duit teh na doa na usaha na iman teh na taat kedah ibu orang ngadua ka Gusti Allah merupakan satu ungkapan bahwa betapa manusia ini adalah sangat lemah dibere halodo panjang ku Allah aya hiji jalmi nu mampu nyieun cai aya oge nu bisa nyieun hujan tapi kudu make biaya gede jalmi nu taradaek ngadua disebutna jalmi som bantuan atuh jalmi som saya mau bertanya aya di dia nu jelema beunghar sombong nu beunghar koret nu geus jadi haji geus ka Mekah koret aya ieu menyebut aya teh nu ngadongdolekan harta batur itu ada cuma tengikir atuh ari kana kagorengan batur masuk apa ari kana kagorengan sorangan mah boro-boro di rumah sakeun ditobat antara batur aya ari euceuk boga kongkorong eta diamaikeun keluar baju mang teu sombong eta boga geulang hayu we gagaro api-api ararateuy pedal loba bat tur bu sering ngadua ka Allah nu tara ngadua disebutna jelema som paingan daungan orang Eropa if you can accept the system then live in the domain of Allah the system first about to call of from is the man outside at least the man is non-existent ka arti henteu akur abdi ge henteu eta ge sakitu-kituna meunang ngapalkeun paranti pidato lumayan mangaepi duiteun terus kada tuh ka para kiai ka bapak kepala desa tong monoton bahasa teh bu atau minimal ibu teh apal 2 bahasa teh bahasa Arab jeung bahasa Sunda dalamun ibu ka Mekah moal laku bahasa Sunda teh tetap belanja pun harus make bahasa naon ulah bodoh bari kapedean ini ka Mekah yang balik koromo aduh meni gaya nunyuk kana koromo gorowo ka tukang dagang balad abdi kamari tameme corona nunyuk kana korma usoli naon bi usoli cicing aja tong protes hari geus itu ngahulung keun be nu penting mah bahasa Arab we da salat ge bahasa Arab mata ngagorok teh usoli atuh dagang korma ngahulung naon geuning di Indonesia mah usoli teh korma oh meureun maksudna meuli korma ngartieun orang Indonesia teh orang Arab teh apal bahasa Indonesia saeutik-eutikeun gorowok deui kanu meuli korma Indonesia kang kilo aya kilona eta jamaah ngaranna teh BET inget gorowok deui nunyuk deui kana korma salah sarokaatin mangkin lieur kumaha ngaladanganana orang Indonesia meuli korma 3 rakaat puasa mun meuli korma 2 kilo meureun rakaat ininya dijawabna teh ku dagang korma Allahu
Komar. Mata abdi biasa bahasa Inggris gitu-gitu alhamdulillah. Ari bahasa Arab malah alhamdulillah karena rada seueur we lumayan da pernah masantren. Bahasa Arabna manuk hiber lama tak turun. Mun bahasa Arabna jalan nanyak lama tak mudun. Bahasa Cina Bu Haji apal. Oh abdi mau bahasa Cina mah lancar alhamdulillah. Bahasa Cina na isuk-isuk can siang. Lamun rada berang carangcang lihat tukang digawe cang cinceng tong liar cincang cang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun caroge ibu na mencret eta mah bahasa Cina na tong tuang oseng kangkung. Saur orang Eropa saur Allah jelema rek sombong kalau silakan, jelema rek takabur kalau silakan, tapi cek Allah tong naik cicing di daerah kekuasaan Allah. Ibu diusir ku salaki bayalah ibu neangan deui loba lalagi mah. Ibu diusir ku pemerintah tong bingung ini ke luar negeri balik deui ece. Ka ditu ka luar negeri ke Brazil balik deui ka Burujul. Atawa ka Korea balik deui ka Cikareo. Tapi keung lamun ku Allah diusir ti alam dunia ieu keur jalma anu sombong kata Allah fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai, kalian keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain daripada kami. Aya moal ibu Tuhan selain Allah, aya daya. Makanya berharap dan berharap Mang Aep pikiran teh ece hayang jadi doa, hayang didoakeun ku sarerea pengorbanan Mang Aep tong jadi sia-sia. Naon hayang doa anak Mang Aep, putra Mang Aep hoyong janten putra anu so. Sabaraha hiji Mang Aep kagungan putrana? Dua. Anu dihitan teh pangagengna pangalitna? Pangagengna mas berarti usia Mang Aep masih muda. Di bawah abdi mah tos incuan. Wios haruskan lagi Mang Komarnya. Jadi Mang Komar tidak usah mengharapkan cinta abdi. Bu, hasil buah cintanya Mang Aep sareng Ibu Dede melahirkan 2 anak. Tujuan Mang Aep jeung Ibu Dede ayeuna ngayakeun acara sampaikan ke banyak dunia dan hartanya dikorbankan. Sok ibu da abdi mah ieu teu kabayang atuh sabaraha mayar tenda meningkat mawah ieu. Mahal ieu teh. Mahal kene mayar ieu jeung mayar abdi ge. Tujuannya hanya satu, mendambakan mengharapkan anak hoyong jadi budak anu so. Bu, hoyong ibu gaduh putra soleh. Sok da bu keung lamun boga budak teu soleh. Nalangsa nyeri hate. Bu di beruman geuning jiga eta. Tapi nah ieu mah teu, ieu mah sanes Jagger ieu mah tukang kamera. Resep abdi mah kasih ayeuna. Rambut di beruman tapi daek ngaji daripada botak korupsi aja. Bu, anu palebana yang sama budak geraleungeun make tato. Sabola gambar cak-cak. Sabola gambar kalaban dina bujal gambar Doraemon. Bahasa anjing. Bobo, ari jajan cilok. Kalau dia tato di udang soal mah ceuri kecil. Bu, anak sekarang beda jeung anak zaman baheula. Abdi mah lamun nguping DM nguping batu kolot sieun. Budak ayeuna mah teu sieuneun. Mohon Bu. Karena didikan ayeuna kolot ka anak ayeuna jeung kolot baheula ka budakna benten. Punten Bapak abdi tiasa kieu teh gara-gara didikan ti indung. Tuangan ti indung tidaklah mewah. Abdi kapungkur usia 2 tahun waos abdi can jadi mengingat sampai sekarang. Ingat abdi hayang ranginang. Cek mama teh entong da teuas. Da keukeuh abdi teh teu kuat mama abdi mau hoyong langinang. Teu bisa nyebut hayang langinang katu cenah ku mama dibawa heula. Da can aya blender hari teh mah ranginang hiji digayem ku indung. Sesana teh saeutik teh. Da kegedeana mah ku indung dielegan. Naon nya saciduhna aja. Nalangsa henteu. Da kaluar tina lisan indung bari ngahuapkeun ranginang nu loba ciduh indung. Susu. Geuning ieu deui nu merena. Mang naon ieu? Mang Komar, Mang Samsul boy itu mah.
Masya Allah ikedah ngalet susu kieu mah kedah nuju anget-anget upami ditiiskeun komo dienyingkeun ieu akan basi keluarsa pasikeun mereka Mang Komar mah teu mencret Mang Komar. Jadi Mang Komar mah tidak usah meminum susu ini, Mang Komar mah cukup minum susu cap. Hah? Cap tepung. Nu kumaha nya eta? Nu dibenyeing ka gigir tepung jeung cangkeng. Dibenyeing ka luhur jiga bonu. Di bawahna karak nampuya juga ceplok enom. Di bawah ngarekol keplok. Dikenyot kalah nyelap na huntu. Kempe Mang Komar hitung-hitung ada harba seurat lah. Masya Allah. Bu, ibu hoyong gaduh budak soleh 2 tahun waos budak ibu can jadi merasa hariwang gusti ya budak waos na can jadi kumaha tuh. Tapi ketika ibu budak nincak umur 5 tahun budak ibu jadi huntu ibu atau henteu ulah atuh cuk budak jadi huntu musibah eta teh. Mun kitu budak jadi kuwu kudu atuh. Budak jadi kiai kudu atuh ari budak jadi huntu atuh musibah sagede-gede komo huntuna koneng aya di dejal min huntuna koneng atuh bagus Mang Komar moal aya da huntu mah di mana-mana ge tulang lamun jelema urang babakan jeung huntuna koneng berarti gugusina ge cikur itu teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu tujuan Mang Aep teh hoyong putra Mang Aep kabayang lamun Mang Aep gaduh putra 2 komo lamun Mang Komar gaduh sareng Mang Komar putra genep astagfirullahaladzim meni bisaan produksina Mang Komar. Ibu murangkali ibu salale sadayana jika tatangga abdi boga budak na 3 nu hiji jadi tentara nu kadua jadi bidan nu katilu jadi ajengan bapana keengkak-engkakan sakarat rajul anu jadi tentara mawa pistol ngumpulkan tatangga saudara-saudara salaki abdi indung abdi keur sakarat bapak abdi keur sakarat wayahna kudu pangmacakeun Quran lamun teu pangmacakeun Quran dibedilan hiji-hiji pangmacakeun Quran ku tatangga ningali bapana keur sakarat torajol dinu kadua budakna nu jadi bidan ningali inuna keur sakarat teh tega digabruk bari ceurik mama hampura nyai can bisa mulang tarima ka mama tong seur emutan pada maot masuk gerati ayeuna keun sawah maku nyai keun kebon maku nyai inuna keur sakarat teh tuluy sudang deui torajol anak nu pernah di pesantren keun jadi kiai mama deudeuh teuing mama teh bade maot ayeuna malaikat Israil tos ngadodo ka mama nitip mah tuturkeun abdi mah tuturkeun abdi sing bener tuturkeun ka mana iya mah ieu kalimat thayyibah la ilaha dituturkeun ku bapana nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inungna lepas nyawa bapana bagja ninggalkeun dunia dianterkeun mautna ku anak anu soleh da yakin harapan Mang Aep ge hayang jiga kitu muhun bu nyeri hati teh lamun disentak ku anak nyeri makana ibu sok budak teh teu cukup ku berkorban dunia jeung harta Mang Aep tapi kewajiban orang tua ka budak satu ayu hasina ismuhu anak berilah nama yang baik nami maatos namina sae pisan Cep Azka Muhammad Sihabudin sae pisan Komar seperti bulan purnama sae teh matang ke ibu lamun gaduh budak 3 namian tina Al-Qur'an hiji nu pangabeungna humul muplihun gitu dipanggil sapopoena Lili nu kadua Aang Dartahum panggilanna Aang nu katilu Isawaitun asa Al-Baqarah bea dipake ngaran budak ieu ngaran budak yang meni pararadu jiga tatangga bi budak meni geulis saha eta namina eta mah cenah Ois Febriani geuning meni Febrian kapan bulan Februari lahirna ari eta nu bulan April Ica Apriliani ari eta nu bulan Maret nu bungsu Meri eta mah cenah adi lanceur karasep namina teh meuni gaya mah saya teh budak jajak adina Lili nu bungsu Keken
jadi jajal lili keken jadi lamun ngageruan teh jali ken ratang budak teh kabeh teh da pananguran kamari mah kobo kerusum kopi mah usaha tarara di ari mah we cari cingerinan budak 3 tahun aya corona menang 3 budak teh mang menang 3 geuning usum corona teh alhamdulillah cenah Bu Haji ieu hasil tina corona teh budak 3 saha namina eta mah nu paagengna Udin Kopidin ari eta adina ojak jaga jarak ari eta nu bungsu ya ti Bansoswati masalah Muhammad Azka Syihabuddin sae tinggal anu kaduana Mang Aep wa yu'adzibuhu anak itu beri pendidikan tina naon ibu ngadidik budak ilmu matematika bagus geofisika hebat astronomi baik tapi yang lebih pokok anak didik ku pendidikan agama tong gengsi neng lamun di pasantren ibu tong merasa minder lamun budak ibu di pondok naon sababna santri nu ayeuna keur mondok di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang matak neng lamun jadi santri neng dikasih kudu ka santri deui ibu kena gaduh minantu santri memang berkah mitoha cerewet rukiah santri wah cenah santri mah budak di pasantren kan mah bisi budug atuh ibu abdi ge tiasa kieu teh ladang budug heula bisi teh percaya Mang Komar tadi natur abdi teh eret teh urut budug bisa kieu teh ladang budug di pasantren ngan kapungkur sareng ayeuna benten Bu kapungkur mah abdi ketika menangis abdi ketika jejeritan cerik teu bisa sare inung teh meni langsung dirawu dipangku ku inung bager baucu sallallahu alaihi wasallam sok bobo-bobonya bager teu repeh wae budak teh digentos deui sholawatna teh ku kisah Rasul Gusti urang Kangjeng Nabi tepikeun ka tamat budak sampikeun ka tertidur pulas dianterkeun ku bahasa kisah-kisah Nabi kisah-kisah Rasul sapertos atuh nu dina versi ieu mah resep setia jarang-jarang atuh mencalik bari nangkep budak biasa lagi ku bojona sungguh mulia hati abdi mah resep kanu kitu teh ulah daek nyieuna wungkul Mang Komar harus berani bertanggung jawab atuh da hamil budak teh lain urusan enteng ibu hamil sabaraha bulan 8 bulan ibu cangkel teu ngagegemel budak Mang Komar dengarkanlah pengakuan para korban iya para tersangka madang hamleng we da rumah sasalahnya Mang Komar sakumaha gagahna Mang Komar kuat mangul pare ku sorangan sakarung ketika Mang Komar tak cangkel pasti ku Mang Komar eta pare nu sakarung kituna diencangkeun ibu hamil 8 bulan osok rek nyangu rek nyeuseuh di PHP-keun heula ka salaki sogan we sama bapak ya bagian pengajian ka madrasah mi HP heula tuh 8 bulan teh dibawa muhun Bu ka pasar dibawa ka pengajian ka kebon ka sawah ya Mang Komar sakitnya hati perempuan ketika hamil ku salaki dibentak dicarekan tidak bisa merasakan bagaimana perihnya dalam keadaan istri patuangan keur buruyung rek dadara bujal ge kasiksa kudu kieu ieu da bujalna milu ka hareup nyamannya atuh ari patuangan ka payun ai bujal ka tukang namanya rek sare penuh dengan kesusahan rek nangkarak cangkeng beunang dibawanya ngigir sieun bage dibawa nangkum sieun bitu da patuangan wantel kana kasur barang jeung suku mangangkang matak lamunang ku bante percis odong-odong jujulautan ungkluk eta pamajikan luhureun kasur kawadog besok ku pamajikan ku salaki nada muter jiga gangsing atuh Bu tapi masalah Mang Aep Bu Dede nuju ngandung putrana Cep Azka anak pertama nu dikandung begitu setia nah Mang Aep ningali Bu Dede nuju pecah ketuban ku Mang Aep teh dicana ka bida teh dicana ka mana ka warteg da meureun ka dondahan dibawa ku Mang Aep Bu Dede ka bidan saur bidan teh ibu mangga naik kana ranyang muhun Bu bidan da kana kentel maluhur teh tarik napasna pasti Bu bidan da tarik tamang ma Agustusan hujurkeun
Mang Aep grogi milu ngahujeun panghulana. Cek bidan ibu terus tarik napas. Hujeunkeun. Teu kiat bu bidan, teu kiat aya lagi wayana sakedap deui sok. Tak geuning budak teh kaluar hiji deui. Tak geuning rambutna geus katingali pedaha rambut si ibuna keneh ya teh. Awas neng, matak neng teh nu parawat neng alus awak so teh ayeuna neng teh. Dari isukan mah neng teh bakal berubah. Neng teh can nikah. Nah, neng teh parawan keneh isukan mah terus nikah teh jadi pamajikan. Lamun geus jadi pamajikan neng teh awak teh moal lenyang wae akan berubah. Geus hamil mah neng make baju kabaya ge jiga orai kadut. Diuk dina kursi percis yang cerengan peleret. Bu. Matana kadayeuh Mang Komar sakumaha gagah-gagahna lalaki moal aya lalaki nu bisaeun ham. Sok Mang Komar ku abi rek dipasihan artos 50 juta. Tapi Mang Komar kudu hamil heula. Bisaeun moal Mang Komar. Boro-boro Bu, 8 bulan 2 minggu Mang Komar dipiwara hamil mah bisaeun. Tapi awewe Mang Komar sanajan awakna begang, garing, hideung, ipis, hirup deui. Sina hamil mampuheun boro-boro hamil mawa gunung doge bisaeun awewe mah. Da sebenarnya mah aya opat ye Kang nu teu bisa dipigawe ku lalaki hiji men. Sok aya di lalaki nu men. Aya ceuk mencret. 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki teh hamil. Segagah-gagahnya lalaki tidak akan lalaki yang aya nu bisaeun hamil. 3 nu teu bisa dipigawe ku lalaki naon ngalahir. Aduh, para setia Mang Aep cek bidan teh. Mang Aep, tungguan pamajikan. Ningali bojo keluar kesan nu ageng nu alit. Karunya taruhan antara hidup dan mati. Sok teu kabayang atuh da ceuk. Komo geus 8 bulan mah geuning suku budak teh hayu we nyikuan kana patuangan eceuk. Budak teh teu kuat di jero teh totojer hayang kaluar, bapana ti luar totojer hayang ka jero. Untung Mang Aep teu perwis oge. Budak pada dilahirkan ibu teu saimbang nu kaluar tina bubututan pamajikan akang teh badak beda jeung masuk ka jero. Nu kaluar mah gede bari gondrong nu asup nyeleutik bari gunul aja. Sok akang teh malikir akang emut akang ngalahirkeun teu tiasa akang hamil moal bisa. Lamun Allah keajaiban Allah pastina bojo akang teh pejet moal tiasa dianggo deui. Tapi kunaon geuninganan aya keajaiban ti Allah, aya kamuliaan ti Allah. 40 poe Mang Aep bisa nyieun budak deui 2 meunang netah produksi Mang Aep teh. Mohon Bu. Mata kade Bapak. 3 lalaki mah moal bisa nyusuan, osok aja nyusuan. Osok aya lalaki oce. Tengah peuting budak ceurik. Salaki mah amak mama teh budak teh garing ceurik bae. Dodol teuing Pak, budak teh hayang nenen beucu ieu nenen. Budak teh tepikeun karehe euceuk da manghiasi air susu. Geus rehe sugan teh euceuk teh rek sare tibra. Bapak anak milu ngaganggu gogoakan. Bapana teh milu. Ganing Bapak era. Ka dieu sampeurkeun tas sabelah deui nganggur kok. Sok parasmanan jeung budak. Atuh, pamajikan teh euceuk ningali budak jeung bapana parasmanan tengah peuting. Nu sabelah ku budak, nu sabelah ku bapana. Tapi ka hulu susu teh opset. Ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal euceuk. Masalah capekna awewe mah moal bisa ibu kaladangan ku capekna lalaki akang Mang Komar mah macul ka sawah geus lohor balik ka imah tenang geus eueuh deui pagawean ibu. Mohon Bu. Mantap capek awewe capek lalaki ceuk. Sok kurang demo mumpung aya. Capek awewe capek lalaki. Nah, dengarkanlah Mang Komar. Awewe mah beurang nyamel ti peuting. Beurang nutu ti peuting. Budak nuju di maman teh cek bapana teh mamah geuleuh tah bapak keur ngawak budak. Urus tah aina. Ibu mariweuh leungeun nu katuh ngeupeul sangu nu kencang ngeupeul tai. Rek ngawakeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Tapi masa Allah seorang wanita yang solihah sanajan ibu pinuh kacapek tetap ibu teh boga tugas jeung kewajiban. Naon kewajiban ibu tanda wanita solihah di mana dipiwarang ku salaki taat. Cek salaki teh mah hayang kopi cek aja teh siap
gaskeun. Ulah ya mama kopi nyokot teh kusorangan nyu buka leungeun lin. Masyaallah bu. Ari ibu osok pas sehat jeung salaki. Normal. Pare-are omong osok. Pabaeud-baeud. Pajamedut-jamedut teu puguh judul. Jujur we abdi ge da osok. Ih, copir aku Bu Haji masuk ceramah maunya tukang mapat tanah manusia ce. Abdi kamari makomot amang aib hampir we abdi teh cerai jeung salaki teh. Malangsa teu da keur mah capek, jiwa awe mah sekali terluka hati teh ieu hese obatna teh. Teu cara ari keur anyar kawin masalah kita meni mesra meni manja. Teu kaop jauh meusan mah sini dong. Lain mamah nyebutna ge yayang baheula mah. Yang sini atuh duduknya jangan jauh-jauh. Aduh, peluman pertama salah kita sare-sare. Kenapa enggak tidur? Takut yayang digigit nyamuk. Dicocorongit ke diusap di kayu putihan. Riot moesan dibere oskadon. Ayeuna mah riot modar we sakalian. Nah, sekarang waktu sudah tidak ada cir. So, ibu bogoh kene teu ka salaki ayeuna. Mang Komar bogoh kene teu ka bojog. Bohong sieunan we eta mah. Kunaon geuning abdi naros kitu geus karolot kieu mah moal aya bogoh, da bogoh mah taralami, bogoh mah tarawet, da bogoh mah sokeuna kuseep lain setan lucu. Manya aya cinta di dahar setan. Bu lanjut sampai nyeri tah teh lamun ku salaki dipangleuh teh muhun Bu. Dan sebenarnya mah awe mah teu dipruk-pruk ku dunia, mengerti suami akan perasaan seorang wanita. Kamari atuh rek teh nyeri hati kumaha Mang Aep abdi balik ngaji salaki ujug-ujug baeud teu pupuguh. Ari aya teh kunaon baeud wae bet ka mamah teh ditaros teu nema, maca salam teu ngajawab. Teh hoyong kopi tuh. Hoyong naon atuh nenen mung. Sok atuh walar kunaon teh bet baeud wae. Mama teh capek we ngaos, jangan banyak alasan mah. Mah geus teu percaya deui ka mamah teh. Lain balik ngaji ieu mamah teh tas ulin nu puguh mah. Ya Allah kunaon pang disebut tas ulin mah nya cenah balik ngaji dina mobil eueuh nanaonan. Biasana ge balik ngaji masuk aya beas, aya hayam. Punten maepnya, punten ieu mah anu atos, ieu mah maep nu atos ya Pak. Nu atos mah kitu maep nu atos mah. Cenah Mang Aep mah teh acan teh geus serebutan Mang Aep sok we ka nu atos nurutan. Abdi mah ngahaja Mang Aep ngobrol kitu teh abdi aya persiapan. Bisi beas encan di karungan. Kan salah. Ingat kamari Bu, ka dia masakin teh atuh jalan teh nya masih kene tiasa mobil. Awan-awan oge mudah-mudahan we 5 tahun ke depan mah ieu jalan ditos di hotmik. Doakeun we abdina sing jadi presiden. Janji pokoknya malah paku mun abdi jadi presiden mah paku tidak usah banyak pikiran, jalan ka direk di hotmik kabeh. Mang Komar ge ku abdi marek diangkat menjadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Kalian mah tapi gelo maca atuh lebat mobil kamari mah abdi ngaos ka Jampang Surade eueuh meuni nalangsa mobil teu asup dijemput ku motor teh motor betu teh geuning anu diselat teh daekeun disada kana penyelahan jeplak kana bitis. Ingat eueuh datang ka anu hajat wah mustami meuni zuhur teu lami ngaos teh setengah jam da kaburu ka pegat hujan eueuh. Emot eta ku panitia diberi amplop ipis. Abdi teh api-api we ka WC. Dibuka teh 30.000. Efek teh ngaranan MC. Pahili jeung MC. Mata kahdenya Mang Aep pilih pagentos. Mana kamu MC, mana kamu abdi. Aduh, naik kana motor oco dijemput abdi. Ari motor geus butut teh jalan anu luhur. Da abdi teh ngajegang da power. Muntang kana bohong tukang ojek. Motor direm abdi nyekek ka tukang ojek. Cek tukang ojek teh kakara cenah manggih penumpang kieu. Aya setang kana bohong. Cek abdi ge sarua kakare manggih tukang ojek jiga kieu. Balik teh eueuh kana tukang ojek eta deui. Dibahanan ku panitia teh 3 kardus. Nu handap bari ngajegang deui abdi teh. Nu handap aya cau, nu tengah beas, nu luhur hayam eueuh. Ari jalan anu luhur teh pas rem ngeplos belum remna sorodot gejret eueuh. Teuing ka mana tukang ojek nyangsang dina kakal cau. Tapi kan kaina ge teu apal nasib tukang ojek teuing hirup teuing paeh eueuh. Dari
seprit mau dileueut ieu mah aep ieu teh da abdi teh inget ka salaki karesna teh pucuk matak mah aep tos we kerese kan ieu teh bu lanjut masa didik anak ku pendidikan agak tilu mangaya paliut ibu min halalin anak beri makanan anu halal nu bergizi nu bervitamin nu bermineral tuh bade jurig mah geuning ti payun uyasna jurig gece itu mah mun kepala jurig mah tara tamat dugikeun ka ngadua jurig mah gitu ieu ari ibu tos taruang teh acan ieu teh acan kan sami da abdi ge acan ditawisan ku Mang Aep ari urang Ciberem di dia tuangna sok beas atawa sangu sanes beas sanes ngan peda eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring ojo tina piring manya nyomotan remeh tina beas ocong ibu taruang dina piring teu meunang nu sae tuang mah dina kursinya iya tuh lamun ibu tuang dina piring cek abdi mah teu pantes eta bujurnya yang celena piring ngan di Madura mah makanan pokoknya sanes sangu tapi jago naon bu jagong ari japati manuk mah bener Mang Komar ih pinter Mang Komar teh meuni hoyong masihan hadiah ka Mang Komar pokona make dibere rananya di Maluku makanan pokoknya beda deui lain sangu lain jagong tapi sagu naon bu sok gerak di Madura makanan pokoknya naon jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema manya sangu kongkorongok ari nu kitu naon sora pinter ta Mang Komar eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi ucu asa Mang Komar hapuntennya Mang Aep abdi hayu we ngabahas beas ya Mang Aepnya keun da abdi make tang ridho ceuk da dugi ka dieu teh abdi teh lain hayang beas abdi lain neangan duit da abdi teh leungit duit tujuan abdi mah ka dieu teh iwal ti hoyong kenging amal ucu astagfirullah tak geuningan bitu balon anu bitu cabut lah cabut ngobeletuk mana naon bu ruas tuh lanjut oh sakedap deui naon tuh bitu jadi we hilal tina naon bitu oh amal hayang menang amal sabab lamun jadi amal mah pasti abdi uih ti dieu teh ku Mang Aep dipasihan doa duit bae jang ai geus boga duit mah pasti loba dulur euy jamaah saudara hadirin rahimakumullah doakeun mudah-mudahan pengorbanan Mang Aep sing janten wasilah murang kalina janten murang kali anu soleh apapun yang Mang Aep sareng Bu Dede dikorbankeun dina wengi ayeuna saja syukuran kita dan putrana mudah-mudahan janten catatan tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasalena tuh can doa cicing oh, ibu teh hoyong kenging anu manfaat teu? Hoyong barokah teu? Tuh, Pak Kiai bade ngadoa, urang ngadoa heula sasarangan. Mudah-mudahan jamaah sadaya nu hadir di dia, uih ti dia urang sing kareng ilmu anu manfaat. Angkatnya dia urang ti bumi salit demi salit dosa urang mudah-mudahan sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Cipeujeuh jalan Cieureum meuli kupati abonan pepeuceuh pami marulih ulang upat kawonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.